Bah, cau teh kolot. Oh, nu bolot. Kumaha makanya bolot? Lain aya anu bolot. Itu cau kolot nu deket saung. Oh, ngomong teh nyamuknya heuh atuh nu kitu bolot teh anu ngomongna teh nyamuk. Kayak gitu Ya kumaha ilah, maneh geus kumaha? ilah. Ngomongna carana maneh? Lain aya anu bolot. Tuh geura ala cau anu deket saung geura ala. Oh, jadi pepetanya maneh teh. Oh, kudu pepeta jeung nu bolot mah kitu tah. Kudu urangna sabar. Apaleun teu kahartieun teu eta teh. Lain aya nu bolot pepeta. Tuh geura eta cau geura ala urang peuyeum. Oh, teu apaleun. Oh, teu kahartieun meureun goreng maneh pepetana. Cik sok kumaha eta lamun ngomong Cisok mun ngomong rekamana teh kudu kumaha pepetana. Lain aya anu pepeta. Salah atuh da kitu mah. Astagfirullahaladzim. Lain aya anu pepeta. Tuh tinggali. Cau teh kolot. Tuh deket saung tinggali tuh deket saung. Oh pepeta teh kitunya jadi mawa payung. Ya lain kieu atuh ai mah payung mah paingan tak kudu kieu. Jadi ya mang mawa payung gitu tah. Gitu. Pepeta. Geura tuh cau teh geura ala urang peuyeum. Oh, udah malah apaleun atuh pantes da salah awalnya ka ditu nuju tu aya payung kieu aya payung mah kaluhur. Lain anu pepeta we. Ai rek ku pepeta mah jeung nu bolot mah kitu da salah di dinya mah maneh mah. La ilaha illallah aing jeung saliwang ya. Gusti tingali tuh lebar urang teh tuh cau teh geus kolot. Bakat bolot mah bakat kudu pepeta tapi sing nyamung ai maneh menunduhkeun eta make payung kitu atuh salah kieu ya. Anu pepeta. Ya usum panas enak kitu-kitu mun ceuk amun ka awewe ieu make payung kitu-kitu lin make payung salah kitu mah jiga nu ngadepaan. Mun rekamana gitu. Lebar cau kaburu ieu bisi aya nu ngalebok tuh tegot di tuar mah. Geus nang nuar mah urang peuyeum geus asak teh urang sale. Tah. Geus disale mah. Lamun kieu teh ngadulag eta teh umpamana teh bata eta takol eta paku tah kitu. Ai maneh mah ngalalele kieu atuh. Lain ngalalele kieu mah nakol paku lamun ngalalele mah kieu tah. Ngalalele mah di kieu. Hayo we pepeta we tada anu pepeta. Tuh gawatkeun geura ala cau tuh. Urang peuyeum. Da mal apaleun adat ait teu kaharti mah maneh menyuduhkeun cara make payung tuh da kieu. Make payung kieu. Ka dieu ya make payung mah kieu, ayeuna cara ngalalele di kitu atuh kieu ye ngalalele mah. Nya saha nu aya nu papanggih jeung nu pepeta? Dawuh nu pepeta. Titah ala cau geus kolot. Heeh nya bakat jeung nu bolot mah kudu sabar gitu. Jeung nu bolot mah kudu sabar kudu urangna ngarti gitu. Pantes temen anak teh bolot meureunan. Hara rese di bawah ngomong kitu kieu ge rarudot. Titah ala cau nu kolot kalah pepeta. Di mana aya nu pepeta da nu pepeta. Naon da salah kieu mah atuh eta mah jiga nu nyeri beuteung maneh make kieuan mah ai ngomongkeun naon maneh eta teh. Ai nya menta tapi kieu kana beuteung kieu ye menta mah. Lain aya anu pepeta kikieuan mah ala cau geus kolot. Tinggal itu geus kolot lebar bisi aya bisi kucadot. Kieu atuh maneh mah menta teh menta mah kieu ai kieu mah nyeri beuteung nya mah antes teh mal apaleun maneh mah. Ya geus balik aing mah jeung saliwang mah ngomong kitu kieu ge. Sorangan deui sorangan kudu boga ilmuna atuh ngomong jeung anu ieu pepeta oge teu sembarangan ngomong jeung makomona tipi maning kieu kitu tah eta teh ieu cara ngomong kitu kieu ieu menuduhkeun aya payung mun panas make payung ya mah ka ditu salah kedeun make payung ge cenah mun eta ngaralele ulah di kitu ngalalele atuh di kitu tah diuseupan pepeta ka dieu ieu pepeta menta cenah salah ka dieu mah menta mah kudu kieu ka dieu mah nyeri beuteung nya atuh mah nyamung kudu ieu kursus heula si ambu teh piraku aing eta mah jeung saha nu bolot eta nya mata clear kanu eta kanu ngobrol eta teh nu bolot kitu teh.